Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah urang tiasa tepang teuing dina channel sami nyaeta Bale Hideung channel. Anu kaleresan wengi ieu mincak kana wengi saum anu bade dijalankeun nyaeta saum anu katilu, anu mana mudah-mudahan saum urang enjing sing dikiatkeun kita nahan gogodana. Nu utami nama mudah-mudahan ieu saum urang teh sing jadi saum anu paling super lah intina mah. Jadi ulah nepi ka aya bahasa saum teh mung saukur nahan lapar jeung dahaga atapi hana wungkul gitu. Tapi mudah-mudahan saum orang sing jadi saum anu super dina poe ieu gitu para wargi sadaya. Tah kukituna dina enjing ieu sim kuring bade ngadengarkeun hiji lalakon atanapi dongeng warudak nyaeta judulna Reungit Sok Desara Naceuli. Mangga wilujeng ngadangukeun. Di zaman baheula aya hiji karajaan reungit anu diratuan ku reukit awewe. Eta nagara teh pohara beunghar kacida, tentarana oge garagah, kitu deui patina anu satia. Sang ratu kacida gindingna pakaianana harurung harerang, ditambah make gelang jeung suweng emas. Gelang jeung suweng emas hartosna nyaeta perhiasan anting-anting sareng giwang emas. Mani wibawa pisan pokona mah sang ratu teh. Dina hiji peuting keur jempling aya hiji sosok jelema nu asup ka kerajaan reungit eta. Kabeneran tentara anu jaragana teh salare tibra. Tah nu matak ulah nepikeun ka aya acara salare sagala ieu. Ieu bakal kajadian naon ieu soalna aya nu asup nepikeun ka teu apal gitu. Atuh jongjon weh eta jalama teh asup ka kamar ratu. Kabeneran ratu oge keur tibra naker deui. Karayap eta jalema kakarayapan ngadeuketan sang ratu reungit. Tuluy weh suweng emas nu dipake ku ratu reungit teh dicopot. Tapi kakarak oge dicopot sabelah ratu reungit eta kaburu hudang manten. Tuluy weh gogorowokan. Tuh. Atuh begitu ngadengek tulung-tulungan eta jelema terus langsung kabur keluar bari mamawas wong sabelah. Tentara anu jaragana tuh ngarudag maksudna tuluy ngarudag, tapi eta jalma anggar teu kasusul gitu tah. Pokona mah geger eta peuting teh.
Isukna sang ratu marentah kaluntara jeung rahayatna. Sakabeh bangsa reungit kudu neangan suweng anu dipaling eta tempoan kabeh dina unggal ceuli jelema ceuk ratu reungit teh. Ti harita sakabeh reungit nareangan eta suweng nepi ka kiwari. Reungit-reungit teh masih keneh nareangan eta suweng nu sabelahna tempoan kana unggal ceuli jelema-jelema bari disada suweng 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 cenah gitu tah. Arupina mung sakitu carita dina ieu atau dina enjing ieu. Intina mah beunaan pesan moralna teh mun jadi jelema mah ulah sok hayang barang cokot nu batur komo meureun nu lain hak milik sorangan tak kitu. Matak nepikeun ka ayeuna oge tak kerajaan reungit teh tareangan suwengna sang ratuna teh gitu. Jadi unggal peuting ka unggal jelema akhirna sing harieng gitu tah beri ngomong suweng-suwengan gitu sugan kapanggih meureun gitu lah gitu caritana membeureun dikira-kira tapi nyata gitu. Tah meureunnan dina pesan moral eta intina mudah-mudahan orang sing aya kageuingna bereuna anu namina barang cokot nu batur teh kurang dosa lah itu komo lain malah kali hak sorangan mah gitu. Rupina mung sakitu mudah-mudahan aya manfaatna wilujeng saur wilujeng ngajalankeun ibadah puasa anu katilu dina tahun 2020 ieu. Mudah-mudahan saum urang sing jadi saum anu super intina mah gitulah. Mangga permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.